La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Marali baju parantos takbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ila samawati linaili fardis salawati kama huwa fil kitabi qasasa wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu bisyafa'ati mukhtasa wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu fadaila bisuhbatihi la tuhaddu wa la tuhsa amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, SD Negeri 3 Cibodas, Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya. Mugia sadayana guru-guru, Bapak Kepala Sekolah semuanya barokah. Aparatur pemerintahan setempat, TNI, polisi, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, upami aya didoakeun sing seueur rezeki, utamina para kiai, para pimpinan majelis, para alimil ulama, mugia sing kengeng maunah tur barokah. Wabil khusus siswa siswi SD Negeri 3, insyaallah ini menjadi anak-anak pejuang untuk negeri tercinta Indonesia. Tepuk tangan untuk siswa Negeri 3 SD Cibodas. Pasti ya, sadayana nungguan disawer jika namanya. Siap disawer? Jadi nu penting rajaban madah daek hadir jangan lindahar. Nu penting mah ibu-ibu ngarome HP boga kuota, didoakeun sing seueur kuotana. Wih ti dieu laloba doa nu diijabah. Duit. Adunya mahalun dil balwa. Dunia ini tempat ujian. Tempatnya tempat ujian, banyak cobaan. Tidak akan disebut gunung lamun teu aya tanyakan. Wa disebut laut lamun teu aya wa disebut dunia lamun teu aya cocok. Makanya kalau kita belajar itu sangat sulit, karena mau istiqomah teh hese, hoyong istiqomah teh hese, nu dilawana bukan manusia tapi hawa nafsu. Males tidak mau belajar, sebab di Batu Jajar teh lobaran ranjau kehidupan.
gogoda nage dua, hiji dunia nyata, kedua dunia maya. Nu diome na lain tasbih tapi HP. Matak baheula mah penting aya sanekala, awas jang aya sanekala wengi. Ari ayeuna mah beurang oge loba jurang-jurang kemaksiatan. Juri-juri. Maka termotivasi anak sekolah harus dilihat dulu agamanya. Tapi SD ini bukan formalitas. Anda harus percaya anak Anda sekolah di SD Negeri Cibodas. Kenapa? Karena akhlaknya berkualitas. Tepuk tangan untuk SD Cibodas. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Jadi pilih sekolah yang dekat, ajengan nu deket, masjid yang dekat, rek jarah kan nu deket. Kadang ibu-ibu sok salah, Al-Jabar nu jauh-jauh didatangan, ari masjid sorangan dari foto-foto acan. Sok aya nu kitu. Hargai guru sekolah SD karena Anda bisa nulis, bisa babuaris, bisa ayeuna mengaji, itu bisa maca teh di guru SD. Tepuk tangan untuk guru SD. Bila perlu tiap tahun pengusaha tukang tani sukses harus ingat jasa guru. Kenapa? Karena guru ini ayeuna syariat urang diangkat derajat ku ayana doa guru. Ini mah guru teh kurang teh bere lamun pamengget sarung BAS. Lamun istri pasihan mau kena nusai di tasik. Lain mah ajengan guru diberi sarung urut nu maot. Dipakai sholat subuh tengah jurigan. Matang sok aya kasebut ustaz jujur aja. Naon jurig? Anu ceuk kunti. Anak perempuan itu disebutnya makhluk astagfirullah. Jadi ngaranna urang ngaji teh nabung, naon cenah? Nabung. Silaturahmi nabung. Eta teh nabung. Kenapa? Karena dengan ada pengajian kita ketemu. Kalau kata santri dalam baitnya Alfiyah dikatakan wa faslu maskulin bi harfi jarrin au bi idhafatin kawaslin yajri. Tah teh takdirna yajri kawaslin, jadi nepungkeun silaturahmi. Meh loba dulur eti ari maneh. Duit terus. Oh, mata kurang harus semang. Jangan berleh-leh. Tidak ngaco jadi ngaca, jadi ngaji, daek ngaji. Farfa bidomin wansiban fathan wajur kasran ka zikrullahi abdahu yasul. Di dia ieu nu hadir sadayana bakal bisa ka tanah suci. Daftar ti ayeuna daftar. Nah ka Makkah teh kudu make doa heula. Duit. Jadi orang tuanya yang disekolahkan anaknya di SD Cibodas, insya Allah anaknya akan jadi anak-anak yang sukses. Tepuk tangan untuk SD Cibodas. Nabung ngaji, nabung sholat, nabung sodako, silaturahmi, ieun budak. Nabung atuh. Jadi syukuran teh lain hajatan wae. Syukuran teh lain hajatan wae. Lain nikahkeun nyunatan wae, termasuk ngaji, pangaosan eta ge suku. Loba syukurna, loba leuwihna. SD ieu ngayangkeun acara habis 50 juta, bakal datang 50 miliar barokah. Loba syukurna, loba leuwihna, saeutik syukurna, saeutik leuwihna. Makanya harus semang ngaji syukuran, salat syukuran, zakat
sedang puasa, haji umroh, anak soleh, salaki leungit, teangan. Naon salaki leungit disyukuran. Jadi we jeteran dari we itu kalah ka salaki leungit teh kalah ka syukuran. Kuduna teang hayang berkah ngaji, hayang tenang, obat bingung, obat susah, gelisah, para rusi, maemok nagih, bayar. Tainung maneh teh eta korban maemok tuh kerudungna gengeng soal. Lah katingali anu sok nganyuk ka maemok bah kerudungna teh gengeng soal. Tuh dibenerkeun jadi we kapanggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tepuk tangan tuh, angkat tangannya di atas tangannya. Semangat semuanya. Allahumma barik wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasin. Ini SD-nya sudah bagus, tapi ibu-ibu nak kara-kara lieu. Ai kikieuan di luhur, lain kieu di handap. Poya kieu geus digemrong laleur atuh. Jadi harus angkat tangannya, anu ngangkat tangan berarti sehat. Anu kieu wae sabeula berarti eta teh gejala stroke aja. Anu kieu duanana eta mah berarti kelekna bau. Dasar ibu-ibu dijieuna tinu barokah. Naon tinu bau. Siap semuanya? Allahumma barik. Ayo semangat. Yang di atas tangannya ke mana? Semangat. Berkah doa berjamaah, istrinya semakin barokah, anak didiknya soleh-solehah, ibadahnya istiqomah. Allahumma ya keras, yang di belakang. Wahasi dukus di serkan rizki, pinu ilmu ku balarti, sareng wargi terasna hiji, subur makmur rojinawi. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasin. Jadi kalaulah ayat Quran diawali dengan kalimat tasbih, maka di situ ada terjadi kejadian yang sangat luar seperti Isra. Kata usul fikih dikatakan idza ta'arudul aqlu wa syar'u qudima syar'u, di mana ta'arud antara akal dengan syara maka dahulukan hukum agama. Seperti asra asal kata dari syara, kalimah muta'addi bukan lazim. Ada yang dijalankan, Nabi diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Tejang disebut nate Isra. Neng disebut nate nyon Isra itu Rasul berjalan dari diawali timimiti Masjidil Haram ke Masjidil Taeta Isra. Lamun ayeuna nu gaduh bapa resep nguseup tadi tukang eta mah disebut nate sero setan. Eta kan kakolot nyebut sero setan. Makanya
dikala kita ini hamba yang sangat hina. Jadi jalma mah kudu mah gaul jeung tukang roti kabawa seubeuh roti, gaul jeung nu soleh kabawa deket urang teh jeung ayeuna hayang boga dunya kudu gaduh caket urang kanu gaduh saha Gusti. Urang ge kitu dina waruba ma'aksa basanin awala ta'nisan in kana li hadfin muhalah. Jadi haliah apapun luku urang ayeuna dipigawe nabi teh mulia urang teh jalmi hina. Ieu ku berkah ngagungkeun jalmi anu mulia, insyaallah sakolahna, bapak kepala sekolahna, guruna, anak didikna, insyaallah ku berkah nang junjunan anu mulia, insyaallah likulli usrin yusra, anu sulit bakal dimudahkeun ku Allah. Dawu mardokum bisodako, insyaallah berkah sodakohna sadayana aina wali-wali anu aya di siswa-siswa, guru-guru sareng ayeuna ibu ramana, orang tua-tua ayeuna siswa-siswi SD Cibodas, insyaallah bakal jadi sarehat lahir batin. Walaupun ad-dunya mahalun lil balwa, dunia mah tempat ujian, tempat coba, pasti di imah nama aya nu lobahu ulang-ulang aja. Hutang atau imane nganyuk wae. Bawa ustad ge di dieu mah diamalkeun sare dianyuk. Manya ya ustad dianyuk. Jadi kalau kita sekolah pilih yang dekat. Ayeuna nu deukeut pan puguh, teu kudu kana motor, teu kudu kana kendaraan, karena anak pakai motor akhirnya cilak. Kita nanam contoh menanam apa? Menanam pohon pis. Kita nanam pohon ayeuna ngaran cau. Eta cau ditanam kurang, terus ditanam kurang dipupuk, terus dipupuk kurang digemuk, digemukna dengan yang baik, pasti aya buahan. Geus aya buahan aya hasilan. Nah anak lamun teu digemuk teu dipupuk malak pare oge, teu digemuk teu dipupuk mah buukna ge beureum. Budak anu teu dipupuk teu disakolakeun buukna teh beureum. Ceulina dianting, cicingna ge di sisi jal. Pagaweana bergaul jeung set, ngome wae mobil matak maotna teh bari nongkrong sale nongeng. Beda jeung budak nu daek sakol, ada adab tata kram, sopan san, dan ningali indungna ge sopan terhadap suaminya sakit oge dipencet, bari diusap, lain dipoto, cepret. Saraki gering teh kalaka dipotoan. Bari dijieun status nuju ngagibrig cenah. Sakedap deui ge koin. Tanu gitu mah awewe emut ka salaki. Mun nyanu edan popotoan. Da urang mah lamun kapok teh lamun geus ayeuna karasa pahit teh panas gitu. Urang mah kapok lamun geus kapok teh lamun karasa pahit, can pahit mah can kapok. Karena ibadah hese padahal sapahit-pahitna buah mahoni leuwih pahit jelema ibadah nu ajalma nu tara daek ibadah. Sapahit-pahitna buah mahoni leuwih pahit jelema nu tara daek ibadah. Mata pantes urang teh kudu maksakeun dicetak menjadi anak yang tapi hayang soleh teh indung bapana ge kudu anak adab bekerja koreksi dir, mau menghap, bangun tengah mal, melaksanakan berdoa seperti BJ Habib, tengah malam teh langsung anjeunna tahajud bari batak bisa nyieun kap. Kunaon ece teu bisa nyieun kapa, da kiih sare deui. Pangeunah-ngeunahna ibadah mah bisa bari sasarengan sia. Bari sare. Jadi kunci nama ti bapak. Nah, bapana kudu kudu ulah gede boh, kudu gede kanyaah.
kudu gede kanyaah teh. Mana imane ngomong kemana wae atuh. Kenaon badak nu kitu. Baik itu buka bapak maneh burut. Maka mendidik anak bukan hanya dikasih makan dan pakaian saja, bukan fasilitas motor dan mobil saja, tapi anak pesantren ke geus ayeuna sakola komo bari masan eta leuwih bag supaya leuwih sopan. Eta bapana cenah leuleus. Eta bapak teh kurang vitamin. Kudu dibere naon, dibere vitamin ku ibuna tiap bengi dibere sumanget eta teh. Bere sumanget. Ini bere susu. Jadi bere susu mah lain ngaji ngagante amat terus. Sedengkeun ari istri teh seueur pangajian. Urang mah awewe loba pangabutuh ece. Komo rek bulan puas loba beuli, komo rek mung mah kudu meuli daging 2 kil. Keur mungah naon sebabna saminggu mah dahar teh kudu daging terus. Ke geus kadituna angeun has. Kadituna mah saminggu deui ka lebaran mie matak bunghak we terus. Pabeulit jeung meuli baj. Dikala urang hidup hayang berkah. Kenapa disebut ini Isra Mi'raj? Pasti ada likulli syai'in aina illatun. Setiap perkara naon ge aya elatna, aya sebabna. Setiap perkara pasti ada sebab. Kenapa Isra Mi'raj? Nabi dulu saayana disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Nabi sampai ayeuna nangis karena ditinggal istri tercinta. Nabi tercinta siapa? Siti janda kaya yang mana 2/3 Mekah milik Siti Khadijah habis dipakai perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Orang pergi ke Eropa sudah bangga diposting-posting, jarah ke luar negeri diposting-posting, tapi Nabi bukan ke Eropa tapi langsung ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu. Nabi bingah Rasul kakasih Allah supaya tersedih wae, maka Allah ayeuna nyanak Rasul di ayeuna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Tah, itu jadi sebabnya Isra Mi'raj. Yang kedua, apa wa amma sababul Mi'raj? Yang menjadi sebabnya Isra Mi'raj yang kedua, tolong dicatat oleh anak-anak. Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Satu, tadi sebabnya Nabi ditinggal istrinya, janda kaya, janda yang sangat kaya, bahkan diselir ku Allah, okoh ayeuna tua tapi jadi parawan. Ari ayeuna Siti Khadijah mah janda rasa parawan, ari ayeuna mah akhir zaman loba parawan rasana cek saha. Makanya dikala kita pengen berkah, agungkan Nabi besar Muhammad. Nah sebabnya kata ayeuna perdebatan antara langit dengan bumi. Kata bumi, hai langit, sombong bumi, kami lebih mulia daripada anda langit. Kenapa? Karena kata bumi, di bumi ada gunung, ada laut, ada danau. Kata langit, kami yang paling mulia. Kenapa? Anjen bisa caang, aya matahari, aya bulan di kami. Saur bumi, kaulah yang paling utama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahirnya di bumi, adanya di ayeuna di bumi, di muka bumi. Maka langit tidak bisa berbicara. Terus tawajuh berdoa kepada Allah. Ilahi anta tujibul mudarra idza da'a. Ya Allah, kami ini makhluk yang sangat hina tapi pengen ke bawah mulia seperti bumi. Bumi mulia adanya Nabi besar Muhammad. Abi ge hoyong mah kainjak, hoyong kadampal ku baginda Nabi besar Muhammad. Maka Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, kamu pergi ke surga, ambil di sana ada 40.000 buruk. Di mana dalam aina tulisan di dalam ini bu, kepala dina ta'arna eta bulog
tarangna ya bulok aya jenengan Muhammad, maka pilih salah satunya. Ditinggal tirada sesuai di taman-taman surga aya buruk, maka nu terpilih hanya satu. Ieu mah nu lain pada makan, pada nyatuan, tapi ieu buruk satu. Alim tuang, alim ngaleut, wala ta'aman, wala syarabat. Dia alim tuang, alim ngaleut. Nyuuh nangis, kenapa kamu tidak mau makan? Karena kami ini mendengar 40.000 tahun yang lalu ada nama Muhammad, maka di dalam hati ini cinta membara. Yang saya ingat bukan pengen makan, bukan pengen minum, tapi saya pengen ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Maka ini buruk terpilih di dangdanan, di pakaian, di selaan, di anggo kendaraan baginda Nabi besar Muhammad. Tuh buruk nate pegang teh kosi aja itu. Nulain magarendut dadahar wae jeung nginum wae mata kiih we terus. Ima burukna pegang hiji tara tuang tara leut, tapi rasa cinta membara kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka kata Nabi, kalau cinta seseorang maka orang itu akan disatukan dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang nanti bisa diaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi ajma'in. Tepuk tangan sallallahu, angkat tangannya. Sayyidina Muhammadi wa sahbihi raqat 'ainaya syauqan wa li taibata darafat 'asfan. Angkat tangannya. Ila habibi bangda ya qalb wa rifqan sallu Muhammad. Assalam, mana suaranya ya Rasul? Assalamu alayka ya habibi Allah ya Rasul. Balik maqam. Mana suaranya ya Rabbi bin balik maqasidana waghfir lana Allah ya wasi'al Allah Allah. Mana suaranya semuanya? Allah budak tarari kayak inungna ini kalah kaparaeun atuh teu bisa oge calangap-calangapan itu
Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Ayo nama malaikat Jibril Mikail Israfil orang hidup di alam dunia teh anak SD teh apal nama-nama malah apa nama yang nabi yang perlu diketahui yaitu ada 25 dan nabi-nabi ulul azmi eta teh kudu apal urang ari sitayo apal siapa nama pelatih ayeuna Indonesia pelatih ayeuna timnas Indonesia yang baru ngacung Sajang oh Patrick tuh apa si Patrick pokoknya nu botak-botak Patrick kita mah jadi kita ini harus jadi mencetak bahkan ada dari SD ini yang jadi TNI dari SD ini ada yang jadi polisi ada yang jadi kiai itu semua dicetak dari SD Cibodas tepuk tangan untuk orang SD 3 Cibodas banyak yang jadi dai yang kemana semua Allah berikan adanya Indonesia NKRI harus kuat dengan akhlak-akhlak anak yang berbudi pekerti jangan sampai menodai NKRI tepuk tangan untuk Indonesia. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita pengen mati husnul supaya daek ibadah mah kudu dipaksa mending poek terus caang daripada gecaang ka poek maka orang hidup di alam dunia kudu naon ngaji siapa orang yang mulia di hadapan Allah dua satu ini makom yang mulia yang mengajar yang diajar lamun orang teu bisa ngawuruk ngaji sampai ka mati eureuna ngaji sampaikeun ka pisahna raga ejeung nyao kakara eureun ayeuna belajar ilmu dunia kuncinya ilmu karena kalau kita ibadah tidak memakai ilmu rusak bahkan banyak aina perkara yang tidak jadi benar karena ibadahnya tidak memakai ilmu ekonom ilmu matematik ilmu sosi ajengan ge kudu belajar kenapa? Karena memang agama itu ad-dinu yusrun agama itu mendidik kita ini supaya menjadi gampang Arri nafsaka minat tadbir fama qoma bihi gairuka la tukim bihi nafsika harus rilek tong hayang rizki bat tong hayang bagian bat dajal mima tos kagungan bagian masing-mas siapa orang yang terhenti manen harita melak hareta al mujahidu nabi sabilillah ulama dengan ilmunya guru dengan ilmunya orang kaya dengan hartanya nu teu boga ku tanagana teu boga pisan ku sae akhlakna mana koswat malun Anda berjuang nyumbang menjariahkan tanah menjariahkan harta untuk acara ini maka Anda tidak akan dikurangi hartanya bal yazdad Allah akan tambahkan rezekinya dawu mardokum bisodako obati penyakit dengan sodako waman syakaroha qayyadaha fi qaliha orang yang syukur akan dikunci kenikmatannya lebih banyak tapi orang yang tidak bersyukur malam yashkur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha kata Ibnu Athaillah orang yang tidak bersyukur orang ini akan diuji diingatkan diperingati oleh Allah dengan berbagai musibah dan berbagai penyakit benghar nama usahana triliunan penyakitnya sekali seminggu sekali berobat bukan di Indonesia ke Malaysia karena kurang sodako sekali berobat 500 juta naon penyakitnya tiap ngalengkah itu tuai kenaon benghar dari peperepetan wae mah benghar babarihi sedangkan urang teh perlu hidayah naon perlu hitut jadi sopan teh lain keur ngora wa sopan teh lain keur bujangan wa sopan teh lain keur parawan wa
kur bebarengan kur bobogohan diuk ipet hayang ki ditahan hayang itu dipalastikan hari geus nikah eueuh kasopanan budak tilu salaki nonton versi beuceung ngalewat perepet gitu cek salaki nanti anjir kenalpot bintu banget glowing itu panggung sandiwara bujur teh nyakola babari hilap cek hitut yang kedua Nabi melihat orang ini kepalanya hancur. Ya Jibril Mahada, ini dosanya apa? Dosa umatmu ya Muhammad, yang hidupnya orang ini berani meninggalkan sholat. Bahkan Nabi sewaktu ayeuna mau mensolatkan jenazah ini sudah terbungkus dengan kain kafan. Nabi namanya Allahu Akbar, dina bungkusan kain kafan ibu dibuka teh orai 1000 keur ngacorokan eta mayit. Dosa apa ini? Satu, orang ini tidak mau belajar. Dua, orang ini tidak mau sholat. Tiga, kaya tapi tidak mau zakat. Makanya Anda harus jadi anak yang terus belajar. Sukses karena rajin belajar. Tepuk tangan untuk anak-anak yang rajin belajar. Alhamdulillah. Sholat teh ibu penting. As-sholah mahalul munajat. Kadia tinggali entin imas kokom tinggali na kadia tong nyarane ting bisi maot kamari ge anu nangunyar maot di Karawang tuh dibenerkeun da sieun maot beurnya tuh kadia tinggalina titin tong tinggali anu balon. Jadi hidup di dunia teh perlu sholat na beres hirup nage bakal beres. Kunaon ekonomi kacau, kunaon rumah tangga kacau karena sholat teu beres. Beres sholat nah hirup nage bakal sholat teh miftahun libabil ghuyub atau nabi miftahun libabil ghuyub keur ngabukakeun rahasia Gusti kerpurna rahasia Allah teh keur ngabukakeun rahasia Allah teh keur ngabersihkeun dosa teh keur ngabersihkeun hate teh jadi sholat teh tangkal amanu lain dahan sodaqoh jariah zakat puasa haji umroh eta mah dahan moal bisa nempel dahan lamun daya sok bareng ke bisi aja itu nanya naon pengajian BDSD negeri 3 Cibodas pokoknya mah tangkal we jeung dahan. Sorry deh, sholat teh tangkal amanu lain dahan. Sholat teh amanu lain sodaqoh dahan. Sodaqoh dahan zakat puasa Ramadan sholat taraweh sodaqoh nyieun anak eta bebekian sekali deui sholat teh tangkal maneh dahan wae atuh apalkeun we eta atuh eti maneh teh bisikeun ditanya ku salaki naon pengajian bieu pokokna mah sholat teh tangkal amanu lain mah sok sholat teh amanu lain sodaqoh silaturahmi salaki bager tahan tangkal ditangkal deui nya sholat teh tahan sholat teh tangkal amanu lain dah tah eta teh penting kurang teh amalkeun sholat teh wadah amal wajib asal nanti 50 rakaat jadi 5 waktu 50 waktu jadi 5 waktu tapi pahalana sami jeung nu 50 waktu naon sababna sabab manja abil hasanati falahu asru amsalihha hiji diganti 10 lamun 5 berarti 50 itulah keunggulan umat baginda Nabi besar Muhammad. Matak lamun sholat tong ditelatel sekali deui lamun sholat ulah ditelatel
bisi kaburu sakar salat tong diengkeng bisi kaburu ece jadi bang salat tong diengkeng bisi jadi bang ulah tolat diselit telatel bisi kaburu sakar lu genut maot nu begang oge ngilu ngagotong ece. Bener sholatnya pikiran kemana-mana kan baik dari husuma engke nutur daripada ece kemana-mana tarasol pikiran kemana-mana kan baik dan penting mah sholat teh heula daripada ayeuna kemana-mana tarasol. Anda punya uang 7 triliun sekali tinggalkan sholat mual kurup keur mayar sholat kurang nu ditinggalkan sengaja kurang ditinggalkan sholat. Makanya kuncina sholat 7 tahun budak can sholat cepret Imam Al-Malibari terek sholat cepret ngan ulah nu ngabahayakeun nyepret nah jadi menyepret budak ku halu atuh beberapa budak teh gara-gara otak ece teh budak salah adonan nu meung sholat teh nyeuna di dapur mantak budak ciga coet lamun bolu mah bantat mantak budak kalamun ayeuna tara daek sholat eta teh budak bandel gitu teh budak bantat terus gentong. Yang ketiga kata Nabi Ibrahim di langit ketujuh kepada Nabi Muhammad mur ummataka ya Muhammad bin ghirasil jannah ya Muhammad kekasih Allah seueurkeun pepelakan surga. Naon ceuk pepelakan surga teh ya guru-guru anu boga arisan can kabayar bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil. Nu nyicil maemok genep kali deui kadin kalina baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah mane ma alfaqatu bastul mawahib cek Ibnu Athaillah kaperih teh tong sok diposting eta teh amparan anugerah ti Allah ieu jalma sakadap direk dijamu ku Allah ieu mah karek dibere gas 3 kilo leungit geus kuku lutus dugi ka tahlil oge hareupeun gas 3 kilo ngadoa tahajud oge bari ngariweuhkeun gas 3 kilo. Para wali mah anu mastur Syekh Ibrahim di dieu turunan ti Mahmud eta wali Allah mastur di dieu caket maka Mama Ibrahim da jarang anu ngajarahan padahal mah wali Allah ulama penyebar mata urang teh jarah heula kanu deukeut samemeh kanu jauh ieu mah hayang teh kanu jauh we beus-beusan make saragam pamijahan ngadon meuli cangkaleng baralik deui ka Banten meuli peuteuy meuli asin ka dieu teh ka laut dilelep jeung beus-beusna di laut urang mah hirup teh sok hayang nu rame hayangna teh nu rame di Mahmud wali teh aya 40 anu masyhurna mung hiji Syekh Abdul Manap moal jadi wali masyhur lamun teu aya wali anu mastur yang naya dirga ramana di Cicaheum Cikadut Sendak Dulang eta jarang nu ngajarahan naon sebab letep di ramana Syekh Abdul Manap di Batu Jajar Cipari Awifari kaluhur aya Eyang Waluna Jaya kadieu ka Cipatik Eyang Ibrahim Eyang Kunur Eyang Gede Lungkang aya deui yang Angga Yuda terus aulia Allah teh di Bandung Barat teh loba tapi dah jarang kanu teu rame mah paling ramena teh malam Sabtu ka Mahmud eta ge meuli opak jeung gepuk baralik deui we itu lolobana mah jadi urang otakna teh pitayeun we dari jieuna tina ta taneuh tai da urang mah ngaji ge kumaha param kumaha we lauk mata hirup ulah kos lauk mah lamun mucungul kaluhur teh lamun diparam mucungulna teh padahal dina ayeuna para beta teh aya perangkap aya eupan anu jadikeun ayeuna jadi beunang manehna mantap tuh ngawe heula kebetulanana teh eta ngaji di SD aya snack teu eta teh nu kitu teh ibu-ibu lauk nu kitu teh mata hirup mah ulah kos lah jadi hadir ngaji teh kumaha dahareun aya dahareun marucung hungkul kos lauk dahareun mah tak urang hirup dalam dunia ge kitu di mana aya kabingung teh baca la haula wala
salaki teu balik ya genep minggu baca inna a'toina kal kausar awewe edan nalillahi kosurek payu deui antak awe soleh mah salaki teh kudu diurus kupingkeun naon upi anu dipiwarang ku suam ngurus budak cingpen penting ngurus salak bari ngadangukeun cariosan suami naon ngadangkak salaki ge sieun na dieu cek cek salaki teh bakakak hideung ieu cenah ada kamana tuh tantan setek duduk oh dibagi snack tuh nya cek aing oge kumaha lauk gimana dibagi nasi box mata kirup mah kudu kos manuk mah ece urang meuli hiji di paraban kurang genep bulan diurus sabulan 2 bulan genep bulan gacor nganuhunkeun kanu marabna nganuhunkeun kanu ngurusna manuk tah ari urang fadkuruni adkurkum cek Allah teh hei wali-wali ayeuna SDS Sibodas eling mana teh di paraban ku kami dibere gerak ku kami dibere rezeki ku kami dibere kahirupan ku kami nah teh eling na tengkewe di mana ngadenge manuk kuncuing gagara eling sahanya nurek maot cenah sahanya nurek maot da ngajina teh neangan dahareun wae cenah jadi nu dahar wae ge tereh seueuh teh tereh maot nu genut oge eta teh ece kunaon genut sebab beuki barang coba lamun puasa terus meureun ece teh pegang tapi daripada hirup nu penting rek genut rek pegang nu penting sehat lahir batin kudikir ka Gusti oh cung di dieu rana ngacung aya rana rek dibere hadiah 100.000 ngacung rana ieu mah anu boga hutang ka Maemok jeung ka Bang Keriling cung rana ngacung aya rana nini rana aya mana nini rana ka dieu ngacung mana marana sok menang hadiah ka dieu sok saurang deui duaan hiji deui mana nini anu genyur anu pernah katemak zaman Belanda ayo bu kesini bu menang hadiah ibu sok kade hiji deui aya mana nini nah oh kade nenek-nenek yang sudah tua umurnya yang 70 tahun eta ibu nini oh ya satu lagi ayo nenek-nenek di sini sambut dengan sholawat bari tepuk tangan sholatullah salamullah ala toha sholatullah ala habib ala yasin la sholatullah
Jadi ece nu make gelang nu make emas teh tereh maot matak jualan we ti ayeuna emas jual mobil jual motor kebon sawah motor suami astagfirullahaladzim jurungkeun sina usaha meh bisa sodak. Makanya yang paling penting tadi sholat itu diibaratkan tang amanu lain mah disebut nanti cedak ngomong atuh aja awak lain badag sholat teh tangka amanu lain daun dahan nah ujung-ujung karena daun dahan bisa nempel kurantaran ayah daun tangka iya mah ya nggak sih pokoknya mah ngaji cina jeung Kang Ubay nerangkeun naon tangkal jeung dahan lu geus dahan aya daun geus aya daun aya tangkal atuh pikiran we ku sorangan geus aya daun tangon atuh nya tak urang teh kudu salaki teh kudu diur terus ulah diantep kudu loba dikeny mencet kudu loba dikeny kenyot dikendalikeun nafsuna teh mun dikenyot pokok eueuh salaki tapi main kenyot jadi salakina maot dari kenyotan wae. Mata kudu ngajaga Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kudu ngajaga Panca Indra atuh geus kolot mah kita sila we terus mata kudu ngajaga 17 Agustus rokaat aduh Agustusan we terus paisan salakina maraot da pemajikanana Agustusan wae main rebutan di bebet meureun kadang-kadangnya cek baca doa supaya orang mati teh husnul timah Allahumma barik anak bima rojak eta mah doa dahar atuh menyarek maot dahar heula hayang jadi mayit Indosiar rahasia ilahi nu aya digotong baca kurang pepelakan surga eta pepelakan surga teh keur jalma nucap surga teh keur jalma nucap capek lamun capek di dunia ieu jelma kinerja jalma colma anu daek ayeuna bekerja kinerja jelma nu disebut surga jelma anu kinerjana daek bekerja eta teh surga nu surga teh keur daek jalma nu belajar nu daek bekerja kerja keras kerja keras dan kerja heras atuh salaki jeung cireng atuh cisetruk aja kerja keras tuh bekerja baca kurang mempelakan surga subhanallah alhamdulillah wala Allah la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahu akbar la ilaha illallah
Ece gera marali baju parantos takbiran. Ieu mah rajaban kenoh teh. Batu rajaban ieu takbiran. Sok rupa-rupa wae. Tak urang teh kudu kagegeloan ku. Kagegeloan ku salat. Ku Ustad. Ustad. Nya kagegeloan mah ku ustad. Ulah kagegeloan ku nguseup. Kamakola epitamala pidang dutiha. Mau makan teringat padamu, mau minum, mau tidur Teringat padamu, mau makan. Kunaon ari aja tunggul. Oh, wawasna dayan genep. Ciri-ciri jalma tereh maot teh coplok hun. Jadi lu coplok hun tuh teh tereh mau murah. Tereh maot, tereh maot. Jadi nu kolot maot, nu ngorana ge ngilu. mau Ngilu ngagotongna. Punya maot babarengan. Tuh namanya. Adanya kurang teh kudu jadi istri salat. solehah. Istri sholat. Hanya istri soleh, hanya istri soleha berhiasan Dunia. tepuk tangan. Tak urang teh tak keur salat teh kudu ngajaga panca Indra. nulah ka mana wa kudu us hirup teh ulah kos naon, ulah kos ayeuna bank Oke. bangkong. Hirup teh ulah kos Kong. bangkong mah teu buguh tujuan. Hirup nanti di dua alam, di darat hirup, di cai oge Hirup. atak hirup jelema anu teu buguh tujuan, sakola henteu, ngaji henteu, tah eta teh Bangkong. berarti aja teh turunan Bangkong. bening oge aja jadi Net. batur mayang jadi jelema si mayang jadi monyet. Bening oge jadi Anjing. nu ieu bangkong, nu ieu monyet itu yang jadi anjing. Bener aja tapi monyet mah akang diundang ke Sumedang. Di Tanjung Sari anu ngadoger monyet eta didogerkeun ku nu bogana nurut, uangnya dikasih ka dununganana. Sugan aya monyet kadaran duit eueuh cukup dibere cau geus alham. Mantap ieu jelema nya duitna nya tuangeunana sarakahna teh leuwih ti mantap nu sarakah teh babaturan. Berarti eueuh teh jeung monyet teh sami-sami eueuh jalma-jalma anu leuwih sarakah eta teh leuwih ti Monyet. berarti eueuh mah tadi naon ceu? Jadi monyet. Ceu ieu nyebut tadi anjing gogok. Gogok itu memang najis tapi betul-betul tara loba komplain, dikasih tulang dituang, dikasih ayeuna naon sangu sakeupeu dimakan. Tapi kita diberi hujan, meni hujan wae, diberi panas meni pararanas, diberi rezeki sakieu komplain, diberi rezeki sakieu komplain. Matak nu komplain wae teh jelema nu teu boga Era. leuwih-leuwih ti Anjing. berarti nu kaera teh turunan Anjing. Waduh. Alhamdulillahirobbil. Karena manusia ini kadang-kadang kula ika kal an'am bal hum adol, lebih tibatan sato eueuh kae. Mata kita mah ieu hadiahna. Ya artos 50.000 keur mungahnya, keur mungah. Ieu mak tong tunggul wae mak, tunggul wae. Ya hadiahna kalender. Abis rek pesantren di akang aya SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nini tiasa kuliah.
gratis teu mayar ngan sarena digawir. Bener ieu mah serius. Sekolah Tinggi Agama Islam Rodotu Ulum di Cianjuang. Ieu minyakna si aya maemok bang geriling awurkeun we payeunan buminya. Kieu teh maemok nagi ka setru maot harita keneh. Bisi aya tatangganya aja tatangga teh bawel oleskeun kana bibirna. Kayaknya murulukna leuwih putih waos eceuk. Ieu cai beli aya nu kamari di Karawang nu hese maot kecelakeun we cai ieu. Langsung 3 menit teh kerelek maot teh. Jadi ieu mah cai teh khusus keur paranti nu gering. Bisi nyeri soca dikecelakeun ka dieu mohon kecelakeun mohon. Kayaknya ngagepluk hiji. Coba Hayang bentes. oh yang benteng alim ngegepluk mah ngegepluk mah hayang bentes ayeuna teh geus rada runyem matunya ruam ruamnya ningali abdi ruam teh ruam deket ruam Henteu. tadi ruam ayeuna henteu habis si aya nu kasurupan kudu doa ieu jadi pami nu kasurupan cukup we ku ieu ku foto ieu kitukeun kieu keun mohon kana lainna kitukeun oke nu kasurupan nyarios nyarira anjir babaturan tapi disebut teh Ustaz jujur aja Ustaz juri gitu pilih seueur beurit ditempelkeun ieu di dapurnya lamun loba bangsa tengah imah itu ngukut berkah tuh. Lamun loba beurit ngukut Ustad ieu mah tingali Ustad lain ucing mah nya ucing make kopea atuh tingali heula ieu. Alhamdulillahirabbil semua SD bagus. Semua ayeuna SD bagus, tapi yang berkualitas SD Negeri 3 Cibodas. Tepuk tangan untuk SD 3 Cibodas. Silakan duduk. Mohon. Turun, buru, turun. Hayang babarengan we jeung urang. Sugan mah ieu trio macan we. Naon deui? Aing hayang sasalaman meureunnya. Aing tadi deukeut noelan we terus. Eta ustad teh kudu dicium. Dicintai karena Allah, cinta karena Alhamdulillahirabbil. Akang bawa kenang-kenangan, ada rompi pesantren. Di lamun tiris, make motor, make rompi eta, polisi ge mah naik genewa. Naon sababna? Eceuna beungeut bereun. Cuma nih gade-gade hiji. Amari ge aya nu ditewak ku polisi, make ieu, di mana ieu? Di pesantren Rodotu Ulum, ditinggal tukangna teh bacaan ieu. Rodotu Ulum Cimahi. Hareusan akang sok ngaos di Polda Jabar, sok ngaos di Kodam 3 Siliwangi. Kadang sebulan sekali. Alhamdulillah ece berkahna jaket ieu teu ditewak ku polisi. Alhamdulillah padahal teu mawa STN, teu mawa hel, karunyaeun. Oh ieu mah barudak pesantren, oh ibu-ibu pangaosan. Padahal mah lain ece. Karang ngaji kabing ngan bedah resep meuli ieu hiji. Tah eta berkahna teh mahabbah ka pesantren. Alhamdulillah. Oh, jadi anak pengen soleh titipkan ke gurunya. Anak pengen soleh bahasa yang baik ke gurunya, karena bisa ngitung, bisa maca di guru SD. Tepuk tangan untuk guru SD. So kurang solawatna anu gampang karena sebudak-budak anak-anak senang nate lagu anu rame. Aya lagu rame di YouTube, solawat akang di YouTube dilihat solawat Kang Ubay banyak, ada 148 lagu, tinggal solawat. Siap solawat? Iya lagu rame we. Tepuk tangan.
Sambil sodako silakan. Kalau pembangunan pesantren. Anak ialah itu papa. Ayo semangat semuanya. Ayo semangat. Sholawat semuanya. Ini sholawat-sholawat yang dilakukan oleh para santri, anak-anak SD dan anak saya juga. Salamun alik. Mana suaranya? Ya Rabbi asyari wada. Mana suaranya? Adfa tayyajiratan Iya'u hailal judi wal karami. Bocah cilik-cilik mana suara laki-laki? Ayo semangat, harus kerja keras kalau pengen aina sukses. Harus punya kuncinya bertanggung jawab atas semua yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat harus mengamalkan ilmunya dengan akhlak, bertanggung jawab atas segala yang diamanahkan oleh Allah. Semangat Rasulullah salam. Semangat ya Rabbi asyani wadahi Adbat tayaji Adan Ya Muhailal Judi wal karami. Ulama yang keras tuh harus jujur. AWG tuntut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan lahir batin, anak kita soleh-solehah. Dengan berdoa berjamaah, tempat ini menjadi barokah. Ayo semangat. Mudah-mudahan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah mengijabah segala tujuan kita yang baik. Dunia akhirat kita Allah kabulkan hajatnya. Sekali lagi Rasulullah salam. Mana anak-anak suaranya? Asyari wa daraji Al-Fatayaji Ratan. Ayo semangat. Ya U'ailan Judi wal karami. Tepuk tangan untuk SD 3 Cibodas Batu Jajar. Alhamdulillahirobbil. Karena Kang Bade teras ka Cipatat atau sekap segitu, mudah-mudahan sing barokah dunia akhirat. Anu tos sodako neme kana kalender eta amalkeun aya sholawat eta. Sholawat eta teh mati 1000 hajat dijabah. Tibatna sholawat nu lil qiyamah ida kitab karangan Syekh Yusuf bin Ismail Anabani, kitabna Sa'adatud Darain. Sajal manu maca ieu sholawat sakali bakal sami sareng maca sholawat 40.000 kali. Mudah-mudahan dijajahkeun ka sadayana, kalenderna pek eta amalkeun, sugan we hajat diijabah. Keberes di dieu SD pesantrenkeun di ditu di Cihanjuang.
ya di Cianjuang mah santren dugi ka kuliah di SMP SMA dugi ka kuliah jadi beres di pesantren teh di abdi mah barudak teh tos S1 jadi barudak teh keluar di pesantren teh sudah S1 karena ada universitas atau sekolah tinggi agama Islam. Mudah-mudahan sadayana urang kali urang tetap harus belajar. Anak ibu dan bapak cari nafkah kasab capek untuk anak, maka ibu akan diberikan tetesan-tetesan surga nu mana capek teh bakal jadi wangi keringat teh seperti kasturi. Alhamdulillah. Wallahu yakdi bi ibati wa firah liwalahu fi darajatil akhirah. Wih dia sadayana sing diangkat derajat dunia akhirat. Anu tos sedekah sing dibasian gedong di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.